Mang Adun geus saminggu dirawat di rumah sakit. Kaayanana geus ngahariwangkeun pisan. Irung jeung sungutna geus dipasangan selang oksigen. Cek dokter mah panyakit jantungna geus parna alias parah. Ningali kayan kitu anak nu cikal boga inisiatif ngagerowan ustad. Geus ilahar di lembur jeung di kota. Lamun aya jalma kira-kirana kaciri geus deket wancina, cunduk waktu ninggang mangsana. Sok ngagerowan ustad, ngarah dilancarkeun jalan nitis balik kanu maha kawasa. Tukung si lila Pak Ustad norojol ke rumah sakit dibarengan ku anak incuna nu gering. Mangga urang kawitan ngadu teh da kulawargina parantos karempel sadayana. Mudah-mudah nu teu damang di pasien jalan nu bade pikeun urang sadaya. Cek Pak Ustad. Mangga. Cek nu aya di darinya. Can ge 5 menit ngaduana. Ujug-ujug katinggal Mang Adun teu bisa ambekan alias napas. Beungeutna pias. Awakna ngadeg-deg. Leungeunna ngangkat gupuy gapay tuluy mere isyarat kawas rek tutulis. Anakna Surti tuluy mere kertas jeung pulpen. Mang Adun nulis surat bari ambekan mah angger jiga nu eungap. Geus beres nulis, tuluy si suratnya dibikeun ka Pak Ustad. Ku Pak Ustad teu hese langsung dipesakan bari pokna nyarita. Ayeuna mah lain waktuna maca surat wasiat henteu pantes pamali. Hayu urang tuluykeun ngaduana. Ngadenge kitu der deui ngadaroa. Nu gering mah anger cacalangapan. Awakna kekejetan. Tukung si lila, les weh Mang Adun teh maot. Atuh saanak incu careurik bari narangkep mait Mang Adun. Sorena mait teh dikurebkeun. Nu mingpin doana Pak Ustad. Rengseng ngurebkeun. Pok Pak Ustad nyarita. Sakumaha tadi urang pada nyaksian basa di rumah sakit. Almarhum masian surat wasiat anu dititipkeun ka sim kuring. Ayeuna waktosna parantos merenah. Mangga Jang Eman salaku putra nu cikal dihaturan kanggo macakeun eusina. Sing tarik macana supados ka kuping ku balarea. Mangga Pak Ustad. Ku Jang Eman si suratnya dibaca kieu eusina. Ustad, nyingkes ya. Ulah nincap sang oksigen aing. Odar atuh aing.